Mitra anu Mulia Wilujeng tepangdangi sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca baden neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-30. Para mitra pamiarsa harita para wargi sadaya atuh nuju ayakeun gunem catur antara Kipatih Kunjaya sareng para prajurit. Si horeng si mana horeng pangruluba teh geuning teu bisa satuluyna nyaeta sangkan jalma nurut hiji waktu mah tetep we lantaran hal eta teh toja iyah pisan jeung hate nuranin sok sanajan dibere pangruluba anu loba oge tetep we geuninganan hiji waktu mah manehanana teu nurut ka Patih Kunjaya. Harita prajurit atuh nyarita deui mawi juragan Patih asa kirang bernah kaula nun perkawis eta 21 anu mana nu hiji nyaeta monyet nu hiji kuya apan saleres nama monyet date kawit nama Raden Santiaji kaulanu sareng kuya kawitna Nyimas Larasati anu mawi saur Kangjeng Gusti Patih hal eta bade ditewak teras dipencit teras atuh bade dituang ku enden nawang asih asa heran jisim abdi mah panginten eta teh naha tiasa dituang ada napi henteu margi sami we sareng jami ngadahar daging jami kaulanu besok sanaos memang katinggalina ku urang mangrupa sato mangrupa monyet sareng kuya tapi saras nama eta teh putra raja kene kaulanu nyaeta Raden Santiaji sareng Nyimas Larasati putra Kangjeng Raja ku anjeun upama wae diala teras dipencit sarua we panginten sareng mencit anak sorangan heug teh dituang ke dagingna aduh nya sarua we jeung ngadahar daging anak sorangan atuh saleres nama kaulanun Kangjeng Gusti aduh nu matak najan kumaha jisim abdi mah teu tega pikeun ewakna juragan Patih komo lamun nepi ka kedah mencit mah aduh keheulaanan juragan Patih jisim abdi malah teu tega nun tandasna keur cumariosna atuh para prajurit anu ngarasta karunya taya papadana kadua sato kajajaden nu ti heula memang atuh cenah ceuk beja kungsi dipikeun ku Patih Winata jeung kumanehna ge pernah kadinya nyeko atawa nyilidik memang bener aya 21 nu sok babarengan wae sakadang kuya jeung sakadang monyet malah barang di deketan teh waktu nyeko eta sakadang kuya jeung sakadang monyet make ngobrol jiga manusia mana kitu ge eta teh putra raja meureun nu keur nandangan tunggara nandangan musibah akibat anjeunna robah wujud. Harita para mitra sadaya memang kungsi dipikeun mah ku Patih Winata kaleuweung bungur teh jeung kasolokan Cisane anu ngamuara kana walungan Cilengkrang. Kumaha atuh Patih Kunjaya para wargi sabada ngabandungan caritaan para prajurit anu memang geuning tojayah pisan jeung sing sakur kahayang sedangkeun kahayang manehna mah eta 21 teh lampus tidunya leungit tidunya lantaran hal eta nu ngajadikeun cucuk rungkang pikeun anakna Kunjaya Mantra. Lamun eueuh eta sato atawa paeh meureun moal bisa hirup deui moal deui jadi manusia. Tapi upama hirup keneh hiji waktu baris jadi manusia lantaran di ayat cambalna nyaeta anu disebut tenung teh.
lantaran jin wanguk anu nyipta nenung kaeta dua anak raja hiji waktu mah baris cager aya antina aya ubarna. Nah sameme aya ubarna aya antina manehna atuh Kipati boga niat hayang ngalampuskeun dua satotea supaya ulah jadi manusia. Dimana geus eueuh hahalang mah geus pasti lancar cigana teh kunjaya mantra atuh kana singgasana lantaran eueuh deui nu sejen anu bisa dipake andelan pikeun mimpin ieu nagara. Lantaran ti Nyimas Dewi Nawang Asih mah teu boga anak Kangjeng Raja teh. Oge ti selir-selir liana teu boga anak. Iwati Prameswari nu kadua we anu ngalahirkeun nyaeta anu kata Santiaji sareng Nyimas Larasati. Kipati Kunjaya siga anu teu boga pikiran karunya najan manehna nyaho kaayaan eta sato nu asalna putra Kangjeng Raja malah harita ge anjeunna kalah ka seuri banguni mateunaker. Nah, make jeung tetega sagala jeung karunya sagala prajurit. Keur urang mah teu perlu make jeung aya pikiran karunya atawa tetega. Urang kudu jadi raja tega dina hal ieu mah. Ya, lantaran duanana oge geus salin wujud. Duanana ge geus jadi sato. Taya salah na upama dipencit, upama diala nyawana, lantaran sato mah bagian manusia. Kitu nu watak prajurit, ulah ham-ham, ulah hariwang ayeuna mah, geura laksanakeun pancen ti Kangjeng Raja. Kumaha lamun ku kaula dilaporkeun ka Kangjeng Raja, anjeun henteu daek ngalaksanakeun pancen ti Kangjeng Raja. Sarua jeung beungeut nyang hareup ati mungkir ngijing sila bengkok sembah. Kumaha lamun dibelaporkeun kitu ha? Dikitukeun mah para wargi prajurit teh kalah kang ngahulang. Tapi salah saurang prajurit deui nyarita. Sigana nu 8 prajurit teh geus sauyunan, manehanana samemehna geus ngayakeun barempuga yen moal deui-deui ngalaksanakeun kajahatan kitu diantarana sok sanajan manehanana hiji waktu baris meunang bebendon, hiji waktu baris meunang hukuman, ceuk paribasana disiksik, dikunyit-kunyit, dicacag, diwalang-walang, dihukum gantung, dibuang tinggi, manehna geus siap sadia pikeun nebus dosa manehanana. Kitu para prajurit anu 8. Berarti Patih Kunjaya teh salah milih anak itu mah prajurit teh. Nu disangka tadi nama dibere pangruruba sagala aya, dibere pangruruba sakitu lobana. Para prajurit nu 8 baris bilu ka manehna, si horeng si mana horeng geuning, pangruruba nu sakitu loba teu ngajadikeun para prajurit bilu. Ayeuna para prajurit teh atuh harita teh nyarita deui. Tapi upami Juragan Patih kagungan rasa kemanusiaan mah samistina. Juragan Patih teh kagungan perasaan tetega kaula nun. Margi eta teh da manusia dinten teu ge putra raja kaula nun. Mun wujudna manusia keneh kaula aya tinimbangan. Kaula boga rasa perasaan boga pri kemanusiaan. Tapi apaan eta mah wujudna ge sato. Wujud sato monyet jeung kuya sakadang monyet jeung sakadang kuya prajurit. Kade ulah salah. Andika ulah kabobodo tenyo. Andika ulah kasamaran rasa. Ulah kaluarkeun napi karunyaeun mata karunya ka eta sato. Eueuh hartina karunya ka sato mah yeuh. Tah, jadi leungitkeun ka karunya ka sato. Lantaran lamun anjeun karunya tangtu teu tega. Tapi apaan ieu mah disalin wujud jadi sato eueuh hartina andika karunya ka sato. Lantaran sato mah nu garalak sok ngabahayakeun ka manusia. Nu mata kudu dipareuncitan model kitu mah deuleu.
Itu atuh prajurit ulah salah ya. Aduh janten isu abimanya itu tewe. Aduh mau sun rumah sanaon prajurit. Kipatih Kunjaya mencerong sikit naker. Atuh harita teka para prajurit bari ngareret kana kudana. Tetela kerenyatuan bangun anu ponyoy naker kulantaran manggih jukut anu ngemplo hejo. Para prajurit rumengha panjang bangun anu senggah naker. Dina ngoning atuhna ngajak bener ka Patih Kunjaya. Ya memang atuh lamun dina urut-urutan mah para wargi sadaya dina atuh tata krama memang para prajurit yang bisa ngabejaan kana jalan bener mah ka Patih Kunjaya. Tapi kulantaran Patih Kunjaya manehna posisina kacida pisan kawasana duka kumaha salajengna. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya, harita para mitra atuh para prajurit memang ngarengha panjang. Bangun singgahna kera dina nggoning umajak bener kaki Patih Kunjaya. Malah saterusna atuh nyarita semu anu dumareuda. Kaula nuhun Juragan Patih. Nah Juragan Patih teu aya maksad palai ngalanongan sumuhun. Atanapi ngadamangkeun deui eta putra Kangjeng Raja kaula nuhun. Nu ayeuna kaayana janten sato kitu kaula nuhun. Nah Andika make boga pikiran kitu atau pemaksudan kitu prajurit. Kapusing-pusing kabotak-botak hulu barina ge mikiran nu kitu mah salah atuh. Geus lah ulah ngomong ka mana wae ayeuna mah yuk. Urang nuluykeun lalampahan sakedeung deui urang baris anyong ka leuweung bungur. Tuh geuning geus katempo apanan tuh. Ngadingding di hareupeun urang nya kitu walungana ge geus katempo ti dieu. Yu urang miang. Ki Patih Kunjaya geus nangtung tapi para prajurit masih keneh dariu. Bangun anu harorea menaker init malah kalah tumanya. Kangjeng Gusti Gamparan atuh Juragan Patih. Upami tos kapenak bade dikumahakeun kaula nuhun. Eta nu janten pertarosan teh. Andika mah prajurit kalah bulak-balik nekok atuh. Teu bobogoh tumanya teh kadinya deui. Apan kaula geus mere penjelasan. Di mana kapangi urang tewak urang pencit. Dagingna urang setorkeun ka Teteh Dewi Nawang Asih. Kitu ta. Ya, ulah bulak-balik kadinya deui. Ya, lamun geus kapanggih najan nya asana Santiaji jeung Larasati. Urang pencit pencit kecet. Dagingna urang sangakeun ka Kangjeng Raja. Kitu nu matak oge. Ya. Yo ayeuna mah geus we kitu lah. Tah. Kumaha upami sumuhun? Gentos we atuh. Juragan Patih ganti kumaha? Ganti kumaha ri Andika prajurit? Sumuhun gentos we ku monyet sanes. Atanapi kukuyan ulian kaula nuhun. Ulah maksa sato nu aya di eta tempat kitu maksa jisim abdi. Upami kamanahan kitu ta. Muhun kumaha kinten-kintenna saluyu atanapi henteu. Tah kitu atuh Juragan Patih usul ti jisim abdi ti para prajurit nu dalapan sun. Teu bisa. Dan nu ditujuna ge pan eta.
sedangkan di lawang bungur ayana monyet kajajaden di walungan Cisane nyaeta kuya kajajade nya kudu eta anu ditewak nage ulah digantian kudu sejen atuh kawas bodor arina naon teh ani kama prajurit kaula menang parentah ti Kangjeng Raja teu menang mumpang kana parentah urang mah minangka bawahan kumaha ceuk atasan we ceuk atasan kitu urang teu menang mumpang nu matak ayeuna mah mending laksanakeun sing sakur tugas di atasan kitu nu matak oge prajurit yuk jeung kaula ayeuna urang miang harita keneh para mitra sadaya atuh prajurit nyarita deui aduh nya atuh ayeuna mah langkung yakin we ayeuna mah atuh langkung kahartos kalayan moal lepat deui sangka jisim abdi cum pantes ilahar geus moal nyalah deui kaula nu atuh harita prajurit nyaritana ngagereneng bari ungeuk-ungeukan sababaraha kali ku ayana si ke para prajurit kitu jeung caritaanana sija anu ngandung maksud mandiri ngadatangkeun rasa kapanasaran nu mataki Patih Kunjaya diukna ngageser harita teh ngadeukeutan ka para prajurit paneteupna terus mencrong meni antep naker teu ngiceup-ngiceup kalayan pokna nyarita ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso. Patih Kunjaya harita para mitra sadaya nanya ka para prajurit naon maksud aranjeun teh para wargi sadaya para prajurit anu 8 ayeuna geus sabeungkeutan ceuk paribasana kudu narima mamala nu kacida berat nage ku manehna baris di hareupan sok sanajan manehna kudu nimbulkeun pacengkadan jeung Patih Kunjaya kari kumaha brehna bae lantaran geus kapikir dipikir dibulak-balik dibebeung diutahkeun eueuh untungna manehna meunang paruruba ti Patih Kunjaya anu mangrupa kitu lantaran manehna kudu ngabohong ka Kangjeng Raja bari jeung manehanana kudu nyaeta mateni putra raja anu 2 Raden Santiaji sareng Nimas Larasati harita ge para wargi sadaya sabada menang pertanyaan ti Patih Kunjaya naon pamaksudanana atuh salah saurang prajurit nyarita deui nah perlu juragan Patih diterangkeun suhun ceuk salah saurang prajurit tegas jeung ayeuna mah siga nu geus taya rasa hormat deui kadawan dia dipatih teh ka Patih Kunjaya atuh Ki Patih Kunjaya jadi malikeun nu matak pokna ge atuh tegas naker nya perlu da kaula ngarasa panasaran ka aranjeun teh prajurit pan andika teh kabeh oge anak buah kaula kok bejakeun naon sanyana nu dimaksud ku andika teh ha sok ngomong terus terang janten kieu juragan Patih diemut-emut dipikir dibulak-balik dibeweung diutahkeun sabada diemut ku jisim abdi sadaya nu 8 jalmi sabada hal ieu disawalakeun sateacana jisim abdi sadaya mios sasarengan sareng juragan Patih jisim abdi parantos ngayakeun babala gempagan ngayakeun riungan janten anu hasil kaputusanana di antawisna kieu tah sangkian jisim abdi sadaya yen pangna Enden Larasati sareng Raden Santiaji janten sato tayalian ku alpukahna juragan Patih Kunjaya anu rupina gawe babarengan sareng Endan Dewi wang asih alatanana hoyong nyingkirkeun eta para putra Kangjeng Raja sakaligus ngarah Enden Dewi Asri diusir anu ayeuna parantos dikapanjarakeun
Ayeuna tos janten kanyataan dua putra raja janten satu. Atuh anu memang parantos dipicen ku Patiwinata kapungkur ku jisim abdi diayakeun panalungtikan si horeng aya kene. Tak kitu nu mawi oge. Atuh ende nawang asli aya di lebet panjara. Barang atuh tos kabaca dugi kapalawah dieu. Melar-leres oge kaayaan anu sanyatana teh atuh Juragan Patih Kunjaya, rupina Juragan Patih Kunjaya anu nyepeng sutradara na dina ieu kajantenan kaulan. Ay, kurang ajar adika, ha? Patih Kunjaya sabada ngabandungan caritaan para prajurit anu dalapan atuh puguh we raraina menireup keune kerai pias harita kontan geuneuh clear besi atah beulem atuh harita waosna kekerot panangan dikepel-kepelkeun bari ditonyok-tonyokeun kana panangan kenca anu meber bakat tingku ngaraos keheul jeung nafsu nu taya papadana nyaeta asa dihina ku para prajurit kitu kayan Patih Kunjaya maripokna sesentak. Ai nah prajurit anika wani ngomong gagabah kitu nyarita ka kaula, ha? Ulah padu ngab anika prajurit abong kena bibir teu diwengku letah teu tulangan. Ulah padu ngab deuleu ngomong teh yo. Ulah suku sangka teu puguh kanyatana. Ulah suku sangka anika lantaran suku sangka teh bahaya di mana nu disangka leuwih hade batan nu nyangka eta nimulkeun bahaya deuleu sarua jeung fitnah. Sok rupa-rupa nika prajurit. Ulah kitu prajurit. Ulah sungku sangka. Kumaha lamun ieu aya cak-cak bodas kadengeun ku jalma lian tangtu urang bakal menang hukuman deuleu. Ulah kitu prajurit. Para prajurit para mitra sadaya pating haruleng tapi aya oge anu seuri maur teh seuri anu ngandung ngece meureun para mitra sadaya seurina oge. Atuh harita teh ningali kaayaan prajurit anu seuri kitu Ki Patih Kunjaya oge tuluy nyarita deui. Namun ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, Ki Patih Kunjaya kalintang benduna ka para prajurit. Anu salilana eta prajurit teh atuh diogo ku rupa-rupa pangruruba tapi naha geuning. Dina kaayaan diparentah mancen tugas kalah kamalik nyangangang. Atuh ceuk paribasana lir ibarat nulungan anjing kadempet. Harita Ki Patih Kunjaya tuluy nyarita deui kulantaran ningali para prajurit aya nu seuri maur. Itu sia kalah ka seuri. Atuda lucu semun Juragan Patih. Yo Juragan Patih nyepantes we jeung memang samistina kitu. Yen jalma nu gede kasalahan mah jalma nu loba dosa mah nya kena dihukum keur nanggung jawab kana kasalahanana atawa pagaweanana kaulanun. Naon sia ngomong teh, ha? Ngomong sangeunahna we deuleu. Ngomong janji heuai. Janji calangap. Hah, kurang ajar. Sia teh hayang dibanding ku aing. Ki Patih Kunjaya ngancam bari ngamang-ngamang peureupna para mitra dampaleungeun maksudna. Tapi para prajurit kalah bari saleuseurian manehna nyarita. Sumuhun ayeuna mah beuki katemong we geuning Juragan Patih teh tetela jalmi jahat anu geus niat kanden Dewi Asri hianat sumuhun. Oge nu geus jeleka nganiaya ka Raden Santiaji kalih kanden Larasati kaulanun. Aduh,
leres-leres juragan pati teh parantos delaka hianat ka sasama manusia pang-pang nama ka putra raja sareng ka permaiswari kaulanu waktu nas